Sulam Taufik. Hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 28 di sisi wa bi ziyadati ruknin wa bi ziyadati wabil harakati wabil harakati lan samalihe kalawan robah sifate harkat al-wahidati kang sapisan ye harkat mulane robah kang sapisan lila bin karena arah-arah ameng-amengan wabil akli lan samalihe wabil ukuli lan samalihe kalawan kang den pangan wasurbi lan samalihe kang den umben illa innasiya angin lamun laliya si wong wa qalla lan kidi ye ukul wabil harkati jeung deui ku usik kurobah al wahidati anu sakali eta robah lila bin karana arah-arah heureuy karana maksud heureuy wabil ukuli jeung deui kunu didahar wasurbi jeung di kunu di inum illa innasia angin lamun poho si jalma wakola jeung di saeutik eta anu didahar jeung anu diinum teh masih keneh nerangkeun ari anu tadi mah paharaman nu teu boga wudu ari ieu mah nyaeta nyaritakeun pabatalan salat. Pabatalan salat nyaeta di antarana haram batal salat ku usi kurobah anu sakali. Kurobah anu sakali. Robah anu sakali. Sanes robah sakali tina satu badan tina ayeuna mun tamat tina sabadan satu kali tina anggahota badan seperti najan nyaeta ngalengkah tertarik teu ngagajleng seperti keprok najan keprokna henteu make dua dampa leungeun kumanya ngeprok ayeuna mun tah kitu ayo nah kadieu keneh make ayeuna dampa leungeun udah katongong itu henteu kieu gitu jadi ayeuna sabeula ayeuna mun teu leungeunna mah gitu. Ingat eta mah nyaeta kaparantian keur budak. Jadi lamun ayeuna mun tama ditingali anu pabatalan salat nu 3 kali robah mah teu batal tina robahna anu pokok nu robahna 3 kali nu tuluy-tuluy teu batal ngan lamun dasarna heureuy najan ukur robah sakali oge tah gitu tah eta nya teh budak teh eta mah geunina ayeuna mun teh budak keur salat teh ka batur ieu
2 kali teu batal. Tina sisi ayeuna mun teu marobah nama. Jadi ieu mah intina lain tina robah. Lain tina robah ieu batal tina naon? Heureuy. Sanes tina gerak ieu mah. Pan gerak mah ngabatalkeun teu bade ayeuna mun teu mah. Kahiji, tilu naon? 3 kali, kadua tuluy pan ieu mah sakali. Jadi batalna ti mana? Tina sisi naon? Heureuy. Jadi lamun ayeuna mun tama dina salat aya heureuyan gitu, najan robahna ukur ayeuna mun tama sakali batal. Batalna lain tina permasalahan kurobah 3 kalina ku heureuyeuna. Nincak samping batur gitu. Niku ayeuna mun teu batur nincak ngajajak suku batur ayeuna mah teh budak we gitu. Begitu ayeuna nu komen ayeuna ge dan robah mah nu matak ngabatalkeun kana salat 3 kali da ieu mah sakali benar. Lamun nyaeta ninggal dina sisi batal salat murobah eta mah lain ditingali tina sisi robahna, ditinggalina tina sisi naon? Heureuy. Jadi dina salat teu aya naon? Teu aya heureuy. Lamun dina salat aya heureuy, mangka walaupun ku perubahan ukur sakali, aya dasarna heureuy mah batal. Nah, tinggal meureunna urang kieu teu nu teu heureuy. Kunaon ayeuna mun teh bade gagaro cek hate teh nya ateul aya ateul heureuy kan eta nu teu batal mah pokona mah aya heureuy mah nyaeta teu aya garad teu aya tujuan anu positif sama sekali gitu teu aya hajat teu aya perlu teu aya darurat eta mah iseng we ku iseng eta batal. Ngal ayeuna mun teu mata ketika ayeuna mun teu ieu naon eta ayeuna mun teu mapangna ngajungjungkeun ayeuna suku teu kuat cangkeul heureuy sanes kitu berarti sanes heureuy pokona mah cangkeul ieu mah nyeri ieu mah ateul tah eta lain heureuy mangka ayeuna mun teu nu diukur robah 3 kali bari tuluy nu matak ngabatalkeun kana salat teh nu robah nu eta nu robah nu aya maksud nu aya hajat nu aya tujuan nu aya kepentingan adapun teu aya kepentingan naon-naon mah ngarobah-robah tatapan tujuan heureuy teh gitulah iseng-iseng nah mangka eta batal salat najan ku sakali usikan ku sakali robahan salengka heureuy mah aya tujuan keprok ayeuna mun teh sakali batal. Padahal ayeuna mun teh pan ari keur ibu-ibu ye. Lamun ayeuna mun teh ieu kesalahan imam dina salat, paranti ibu-ibu teh keprok teh. Begitu. Nah, keprok naon? Keprok ngabejaan imam, tapi ayeuna sanes semata-mata keprok ayeuna mun teh maksudna mah ayeuna mun teh dikir we gitu. Dikir aya namun ku kitu isyaratna gitu ku isyaratna mangka eta teu matak ngabatalkeun kana salat tapi lain karena aya eta mah lain aya ayeuna kesat imam ngahaja-haja ibu-ibu kikituan gitu atau ayeuna mun teh bapak-bapak nya batal we teu aya tujuan mah teu aya maksud aya namun tama anu tertentu li anna qasdal labi karena sanyana maksud jeung tujuan heureuy aurasaha eta matak ngawaris maksud jeung tujuan ayeuna heureuy eta matak ngawaris kana salat urusan jelema jadi dianggap nya eta perubahan anu kabina-bina usik anu kabina-bina nya eta dina pengertianana dina hukumna dina maknana
Jadi ku ayeuna mun aya heureuy mah naon eta teh kabina-bina we najan ayeuna mun teu masa kali oge robah kabina-bina we pusat dianggapna nyaeta pusat fil makna wabil ukuli jeung di anu mata kabatalkeun kana salat teh kunu kusakur perkara anu didahar. Nah arina tadi ayeuna mun tamaku robah saperti ngarobahkeun bahang ngarobahkeun bang tiap ngarobahkeun bahang barang dahar henteu tiap wesik ayeuna mun tangenyo barang dahar teu henteu kan setiap barang dahar pasti ngenyok gitu. Jadi masalah nu tadi usik eta mah teu aya berkaitan jeung dahar ngubah-ngubah ayeuna mun teh baham ngubah-ngubah waham badi lain maca bacaan-bacaan anu dimatlub anu dianjurkeun dina salat sakur kunyam-kunyam wungkul lain babacaan robah 3 kali ku kunyam-kunyam batal ayo lain kunyam-kunyam keur babacaan mah tak ieu mah sanes ayeuna mun tah pabatalan dina kunyam-kunyam aya anu diteuy gitu tah lamun nu diteureuna ayeuna mun tah benda-benda ayeuna mun teh padat benda-benda ayeuna mun teh anu nyaeta ayeuna aya gerentelna aya guruntulna mangka disebutkeun barang dahar teh lamun ayeuna mun teh anu diteureuna benda cair ngaranna nginum barang dahar tegasna nalag gitulah neureui gitu ayeuna mun teh atawa minum keur salat eta mata kabatalkeun kana salat eta mata kabatalkeun. Nah di dieu mah nyaeta dina salat mah nginum jeung barang dahar anu mata kabatalkeun kana salat teh nginumna aya nginum anu nyaeta loba nginumna nginum anu loba barang daharna barang dahar anu loba. Adi dina batal puasa kumaha? Ayeuna batal puasa kumaha? Kajeun ayeuna sagede siki sasawi. Kitu dina ayeuna mun tama dina eta mah. Kajeun ayeuna sagede siki sasawi. Aya di dieu mah nyaeta kahiji syaratna teh ngahaja, kadua loba. Kadua ayeuna mun teu loba. Ngahaja poho teu batal atawa ayeuna mun teh ieu mah lain ngan ayeuna mun teh saeutik teu batal poho teu batal kan ari dina puasa mah dina puasa jadi lamun ayeuna mun teh barang dahar ieu poho barang daharna najan loba teu batal. Ari dina salat mah lamun poho barang dahar bari loba pohona batal henteu batal manya keur salat ayeuna ngan dia ngalima di saboboko ieu teh kumaha salat. Nah ari dina puasa mah pan puasa mah cicing teh aya gerakan jadi memungkinkan poho saboboko teh tak teu batal. Ari dina salat mah anu mata kabatalkeun teh ya kahiji ayeuna mun sama poho anu kaduana nyaeta naon anu kahiji ngahaja anu kaduanya nyaeta loba mun poho teu batal mun poho mah kaduanya eta lamun naon lamun saeutik kumaha poho tapi loba batal na salat mah dina puasa poho najan loba teu batal. Jeung kira-kira bisa ngabulak-balik gitu tah padahal teh bapak ayeuna mun teu batal pan dina salat aya pabatalan salat ku barang dahar ku minum aya pabatalan salat pabatalan puasa aya batal puasa ku dahar dina pabatalan salat pun aya batal salat ku
ku barang dahar aku mah perbedaan anak panggil biar geus diterangkeun tinggal prak aya namun teman tepikeun gitu urukeun bisa teh aya namun teh nu bieu ngarti nu bieu tepikeun deui aya namun teh maka ditu kabatur gitu lama mau saum serogen kabatur masih kumaha oge gitu ari ngahaja mah aya namun tambah sakit aya namun tambah seueur dina naon dina aya namun tambah saum dina salat teu ada idza qallampain kasuro wal abso al butan mata in akala dawahan Syekh Qadi Husain in akala lamun jelema anu keur salat ngadahar akola lebih saeutik min simatin tina sagede sisi sasawi lah mun teu kurang mah sagede beunyeur kitu lah lam tamtul simati teu batal salat nyaeta ku barang dahar anu di bawah sagede siki sasawi aidina simsimah teh ukuran ayeuna simsimah aya dua wajah sagede siki sasawi teh sakumaha siki sasawi teh nurutkeun kalau anu soheh eta aya namun tamah barang dahar anu ngahaja dina sagede saksi kisah sawi batal tuh gitu lamun aya namun tamah lamun menurut kaul anu kadua teu batal apa yang teuing apa beulit teuing geus anu tadi heula tah favorit tadi heula gitu tapi ulah can anggeus kitu nu tadi teh jadi modern anu babari mah kitu bedana teh ari batal barang dahar ku minum dina salat teh lamun poho jeung saeutik eta teu batal gitu teu henteu aya namun tema batal lamun aya namun tema poho ngan loba na salat batal lamun dina puasa poho loba teu batal ngahaja najan sakali gitu ngabulak-bulit eta we gitu poho ngahaja loba saeutik eta bulat-bulit eta opat eta poho ngahaja saeutik loba dina puasa dina kita ulat-ulit eta ieu mah dina bab salat itu mah dina bab puasa ieu mah ngahaja ieu mah koho itu mah loba ieu mah saeutik ulat-ulit nya wallahu a'lam bishawab.